wabarakatuh. Sampurasun. Hei barudak kelas 4, kumaha damang? Mugi-mugi urang aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin. Wilujeng tepang sareng Ibu Sugi, dinten ieu urang diajar pangajaran 3. Tujuan pangajaran dinten ieu nyaeta hidup tiasa ngajawab pananya anu patali sareng paguneman sareng tiasa paham eusi pedaran. Tah, ayeuna hidup regepkeun paguneman antara Iwan, Dadang, jeung Lani. Judulna Rafflesia Arnoldi. Poe Senen isu keneh barudak kelas 4 SD Margahayu keur ngarobrol. Maklum, karek poe Minggu kamari, maranehna geus ngayakeun karya wisata ka Kebon Raya Cibodas, Bogor. Teu budak awewe, teu budak lalaki, ngarumpul di teras kelas. Lani, Iwan, jeung Dadang oge uplek ngobrolkeun ngeunaan pangalamanana. Dan, abdi mah kataji pisan ku kembang bangke teh. Oh, basa kamari tea, muhun abi ge. Atuda kembang bangke mah kalebet tutuwuhan anu ditangtayungan ku pamarentah, kumargi langka. Ari kamari ngadangukeun teu pedaran ti patugas nu ngokolakeunana Wan? Nyaeta henteu, kalarasan kamari teh abdi nuju ningalian tutuwuhan sanesna. Ari Lani ngadangukeun teu? Ngupingkeun. Cobi atuh tiasa dipedar deui teu kumargi abdi priyogi kanggo ngadamel laporan. Apaan unggal kelompok kedah ngadamel laporan? Mangga wae. Sok atuh tiasa dikawitan. Kieu dang pamit teu lepat mah. Kembang bangke teh nami ilmiahna Rafflesia Arnoldi. Sabangsa tutuwuhan, mung tutuwuhan ieu teh kaetang langka jeung sareng aneh. Naha cenah beut kaetang langka sareng aneh? Nya kumargi dina kaayaanana. Maksad teh ieu tutuwuhan henteu di mana wae tumuwuhna, mung di tempat-tempat khusus. Salian ti eta, disebat aneh kumargi ieu tutuwuhan teh sok ngaluarkeun bau nu kacida pisan, kawas bau bangke. Heup heula, urang catet ku abi. Dadang enggal-enggal nyatet pedaran nu didugikeun ku Lani. Sok mangga lajengkeun. Tangkalna ieu tutuwuhan teh kaetang ageung, kumargi jangkungna nu tiasa dugi ka 2 meter, beratna oge tiasa dugi ka 30 kilo. Pami asal muasalna eta tutuwuhan teh di mana cenah? Pamit telepat mah kieu dang. Kembang bangke ngawitan kapendak tahun 1818 ku urang Walanda nu jenenganana teh Sir Stamford Raffles sareng Joseph Arnold di Bengkulu. Ari Bengkulu teh ayana di Pulau Sumatera. Oh, kitu. Teras kumaha deui cenah Lan? Salian ti eta, ieu tutuwuhan teh kadaharanana laleur atawa rupa-rupa sato nu kaasup kana sato gegeremet. Kulantaran bunga bangke ieu ngaluarkeun bau bangke nu kacida. Jadi weh rupa-rupa serangga nu utamana mah laleur sok daratang sorangan kana pucukna. Tah, pucukna eta teh sok nutup sorangan lamun geus loba laleur nu eunteub. Euleuh, geuning beut bisa kitu nya. Nyaeta tea, ari kakawasaan pangeran mah sok taya tandinganana. Teng, teng, teng. Sora bel asup sakola disada. Euleuh, geuning tos bel deui. Kumaha atuh Lani pedaranana? Cekap sakitu heula we nya. Ke pami istirahat urang lajengkeun deui. Muhun kitulah ti abdi mah. Pami aya nu kirang keneh mah mending taroskeun we ka buratna. Muhun atuh ke urang taroskeun. Hatur nuhun ya Lani. Barudak kelas 4 arasup ka kelas. Tuluy dariuk dina bangkuna sewang-sewangan. Tah ayeuna yuk jawab pananya ieu sasarengan. Nomor 1. Di mana sakola Iwan, Dadang, jeung Lani? Nya, leres. Di SD Margahayu. Nomor 2. Kamana Iwan, Dadang, jeung Lani indit karya wisata?
ka Kebon Raya Cibodas Bogor laras pisan. Nomor 3. Tutuwuhan naon anu dicaritakeun ku Iwan, Dadang, jeung Lani? Nya, Rafflesia Arnoldi leres pisan. Tah ayeuna ibu gaduh pedaran ngeunaan sato anu sok disebut marmot, regepkeun nya. Marmot sabangsa sato anu rupina teu tebih sareng beurit, namung langkung ageung. Warnana oge rupi-rupi, aya nu hideung, bodasnya cas, coklat, oge aya nu nyampur 2 atawa 3 warna. Marmot kalebet sato anu halal, malihan mah dagingna seueur ngandung giji, kokotorna oge tiasa dijantenkeun gemuk, anu gunana kanggo ngagemukeun tutuwuhan. Kantenan upami dianggo ngagemuk kacang turus, biasana matak enggal jangkung tur subur. Ieu sato miarana henteu sesah, tiasa di tempat heureut babari baranahan. Kadaharanana ge jukut atawa lalab-lalaban, sapertos wortel, caesin, daun sampe, jeung sajabana. Bakatingku lucu-lucuna, ieu marmot sok dipiara di imah. Di sadana oge jujuitan. Lamun ngajuru, jumlahna sok langkung ti 2. Malihan mah sok dugikeun ka 5 anakna teh. Kabiasaan di lembur mah upami tos rada ageung, marmot teh sok dipeuncit, teras dagingna diolah. Dibungbuan sapertos masak daging hayam. Rasana oge henteu tebih sareng daging hayam, empuk tur raos. Sok sanaos mirip sareng beurit, ieu sato teh henteu pikagilaeun. Ningali buluna ge matak pikaresepeun, lalucu sareng beresih. Tah ayeuna yuk jawab pananya ieu sasarengan. Nomor 1. Naon ngaran sato anu dipedar tadi dina bacaan? Nya, leres, marmot. Nomor 2. Naon kadaharanana eta sato? Kadaharanana nyaeta jukut atawa lalab-lalaban, sapertos wortel, caesin, daun sampe, jeung sajabana. Nomor 3. Kumaha warna eta sato? Nya, warnana rupi-rupi, aya hideung, bodasnya cas, sareng coklat. Janten dinten ieu urang tos diajar ngajawab pananya anu patali sareng paguneman, sareng paham eusi pedaran. Tah, supados langkung paham, engke hidep di bumi kerjakeun halaman 20 sareng 23 anu bagian B na hungkulnya. Kanggo dinten ajeuna urang cekapkeun wilujeng tepang dina lain waktos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.